my dear. The stars creak, I should sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even trust myself. It's killing me to see you this way. 'Cause though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna urang sadayana bakalan angkat KKL ka Kalipucang, nyaeta ka Desa Pamotan. Di mana di Desa Pamotan ieu urang bakalan ngayakeun ekspedisi menarik ngeunaan Kasundaan. Nah, KKL ieu bakalan diikuti ku Sastra Sunda Universitas Pajajaran. Ya alhamdulillah ayeuna reng-rengan sareng rombongannya terus dugi Tasik menuju istirahat di daerah Raja Pola itu lumayan perjalanan masih jauh masih panjang kita tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna urang sadayana tos dugi di Kecamatan Kalipucang. Tepatna aya di Kabupaten Pangandaran. Dipengker nuju aya panampian di Kecamatan Kalipucang ka para mahasiswa sareng mahasiswi Sastra Sunda Universitas Pajajaran anu mana mahasiswa sareng mahasiswi Sastra Sunda ayeuna di 2013 dugi ka 2015 baris ngalakonan KKL di sabara titik-titik desa anu aya di Kecamatan Kalipucang. Don't let up for us. All they talk about is what is going down and what's been messed up for us. 'Cause there is beauty in the world, so much beauty in the world, always beauty in the world, so much beauty in the world. So shake your booty, boys and girls, for the beauty in the world. Pick your diamond, pick your pearl. There is beauty in the world. All together now. We need more loving. We need more money. They say change is gonna come like the weather. This ain't forever, they say. So baby, in Katuang aja. Desa Pamotan, Kecamatan Nges aing liputan sorangan nih. Aing liputan sorangan. Yo kampuran yo. Irung asli eta beungeut. Ya eta beungeut jai. Ya beungeut ya. Kalem. Aing sieun. Cangan. Ruksaknya aslinya ruksak. Jalan ruksak. Ya, wilujeng sonten, wilujeng sumping di Desa Pamotan. Nah, ayeuna simkuring saha para kanca kelompok KKL Desa Pamotan atos dugi di bumi
salah sahiji wargi anu aya di Desa Pamotan. Nah, ayeuna kuring sareng rerencangan nuju nguruskeun jadwal kanggo enjing, kanggo milarian data. Nah, di dieu aya baturan nuju ngatur schedule sareng aya oge pamagetna nuju istirahat. Biasa ditinggal. Nah, kanggo salajengna enjing tiasa di antos deui liputanana. Penasaran? Antosan karena liputan anu salajengna. Assalamualaikum, kunjung anjing. Ayeuna dinten kadua tabu sarapan. Ayeuna simkuring sareng reng-rengan bade mupu data. Nya bade ka desa dinten ayeuna teh. Nuhun. Mungkin benak di desa. Nuhun. Ayeuna teh simkuring sareng Dena, Nabila, sareng Tia, oge sareng Sutra menuju perjalanan ka dieu menuju motokopi data desa bade mupu data ka apa? Patoto. Saurna Patoto ieu teh saha Den? Ahli seni di dieu, ahli budaya di dieu. Jadi segala sesuatu nu berhubungan dengan seni nu aya di Desa Pamotan insya Allah Patoto terang sadayana. Kemarin ya tos tere dugi ayo orang tinggal udah lumping nganamina ebek mah kan istilah Jawa dari istilah nasional kan kuda lumping. Kemarin malihan di kamar bisa naik kenaikan kelas kelas dan paling dan pada ada bumi itu dianggo kalau mau naik lapare itu ada bumi ternyata saya kan mengadekeun kalau ora teman kenapa dia ayeuna kolot main sakan geunggeureukeun gitu. Tapi anu digeunggeureukeun anak mangsa bodoh dah budak orang tua kumaha aing teh mah kabeh kuaca halus. Secara estafet masih yang unina ke generasi penerus. Anu tulisan mah teu gaduh kan kenging bapak mah kita kenging aki sok nulis Teu gaduh pada saat teh gitu nya. Bapak ge hoyong nuju milarian kene ayeuna teh nya. Manawi gitu mun tacan ka ijabah gini. Hoyong gaduh wawacan anu kapungkur gini nya anu seratanana ieu. Mu asli keneh gitu hoyong teh. Tapi tacan ka ijabah eta. Tapi pamianu Kujang Ima terus dikonfirmasi di zaman Pajajaran. Zaman Pajajaran eta mah. Da
pembuatan lagi sanes dipupus sepertos. Kan besi lagi teka campuran logam sanes. Kan benten sareng anu nu besi-besi aji nu sanes kan kacampuran logam loma ya aluminium ya. Ieu mah kan murni. Jadi lisahan ge nyerep ya mah. Mangga di lisahan. Jadi ti ngawitan menakna ge kitu eta teu robi-robi. Iya Pak, di laut iya. Mohon basisir itu di Julang. Nah, pointen baheula duka tinggalin, duka kumaha gitu. Fotonya itu. Fotonya. Itu mah pada di fotokopi aya da di Lombok itu tinggal. Atuh da sami-sami kana ieu sumur nanti Bapak, itu ge mangga mangpaatkeun hari-hari prayogi mah. Da Bapak teu gaduh dokumen-dokumen nulisanesna gitu. Kami artos nu 300 tahun boleh beda didokumenkeun mangga gitu aya nu prayogi Artos anu Dan Wow. Hanet. sedap. Perih. Endehoy. Naon? Hidung. Mistis. Mantap. Berin. Cuya, bahagia. KKL terakhir, alhamdulillah rame. Data seueur. Jalan-jalan sareng Bu Elis wareg. Tuang luar biasa.